siap. Yuk, maunya sami-sami. Ya, di kang dua. Mana-mana. Waalaikumsalam. Iya, abdi teh. Bade tumaros, ari bumi apa basur paling mananya? Maksudna Bumi Napa Basud IMBH. Hah? INBH. Tumuhun IMBH Imam Majelis Baso Herang. Oh, hutan teh. Bumina masih kene lurus ke payun, tebih kene sekitar 150 meter deui. Oh, mun siapa atau di kantunannya? Mun mangga. Assalamualaikum, Pak Basur. Dek naon nanyakeun si Basur, Basur mah keur tapa di Golodog. Assalamualaikum, Pak Basur. Waalaikumsalam. Sim kuring. Jujurnya, anu kadaharan spaghetti, datang ka dieu hayang ngamajhab ka Baso Herang. Muhun, Pak Basur. Jujun bener, hayang abus ka aliran Baso Herang. Bener, Pak. Pemikiran Jujun tos buleud. Sabuleud mah baso mercon. Jujun siap ngamalkeun sunah, kadahar baso di Herang, make cabe opat, teu make mie, salira 7 poe 7 peuting, koma genep, koma 7 menit. Insya Allah, Jujun siap lahir batin, Pak. Jang, apa tuh aina geus loba nu pinah aliran ti Pak Basur. Tuh, emang kumaha kitu? Si Mamat bejana make sihir ngarah kabeh masyarakat BH pinah aliran kana seblak jeletot. Duh, euy, kumaha ari kitu carana mah golongan Baso Herang bisa terancam keberadaanna.
Punten aya naon ieu teh ngarobrol sebelaknya. Iya, Jang. Si Mamat, ketua masyarakat Seblak Bersatu, bejana make sihir supaya aluran katipu daya Seblak. Matakna jang maneh salaku jelemaannya di dieu kudu kuat iman ngalawan godaan Seblak. Wah, moal jujur mah kuat ku godaan sabangsaning Seblak mah. Kalem. Tong kitu maneh Jun, ancaman godaan aya di mana-mana, maneh kudu tetap waspada. Oh, siap Kang. Atur nuhun atuh nya. Jujun bade ka payuneula nya. Siap. Marangga kesadayana. Malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, aya wartos na warga nu sanes ribut. Ribut naon? Iya Pak, perkawis pindahan aliran diam-diam. Tiba heula oge Jun. Loba nu pindah aliran, kan ngajejempet di saya. Geus jadi isu sosial di aliran masyarakat ieu. Tapi tenan naon. Nu penting Jujun tetap istiqomah karena jalan baso ngeunah. Mohon siap Pak. Jujun tetap istiqomah. Jujun mulang pira ka rompok. Bapak ya udah ngeras kedas. Mohon siap Pak. Hati-hati di jalan. Jun, sebelah ceker semayan ngenas ya Jun. Jun, sebelah ceker semayan ngenas ya Jun. Ya, udah. Cuman dari mana? Urang keur betah-betah ngahayal mana mah ganggu. Kieu, abdi tadi ninggali Pak Basur, mentas wilayah aman Seblak. Oh, Jeung manehanana bari cungak cingeuk ini ka wilayah ditu. maknya mana teh Jun? Sing demi Jujun mah teu ngabohong. Pira aku Pak Basur ngajejempe ka wilayah masyarakat Seblak. Jujun wani paeh dikubur ku cai Seblak. Ulah sok ngomong gitu Jun ari maneh pamali. Da Jujun mah teu ngabohong, Pak. Bisi mah bapak teu percanten, hayu urang ka ditu. Hayu urang ka ditu datangan. Hayu. Hayu. Pak, bener Jujun mah teu ngabohongnya. Jun, tapi nanaonan Pak Basur ngeras Seblak. Kan mana teh anti Seblak. Nya eta ABG teh ngartos. Pan abi teh guguru baso teh ka manehna. Nepi ka kudu kieu, syarat kabeh kudu dilakona. Nah bisa kitunya. Ah, Pak mikiran Pak Basur mah lieur. Abi mah bade mulang heula nya. Mohon sami jang Bapak ge teh ka hartos. Nyatu ah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Bapak ge. Waalaikumsalam. Geuning kieu rumetna ngaguguru dek dagang teh. Jang, nanaonan ngobrol sorangan. Bari hiyotan di jalan. Pak,
biasa we keur kieu cuci mata. Yap, kadi heula. Eureun ngopi. Oh, mohon mangga, Pak. Kopi naon gitu, Pak? Ngopi angin. Lain, Jang. Ditingali-tingali teh. Jika anu aya masalah. Ah, henteu, Pak. Pedah we mikiran Pak Basur. Ya naon jeung Pak Basur. Kieu, Pak, ieu mah curhat ka Bapak. Nya sok-sok. Badai nyarita naon? Jadi kieu. Apa? Nyari ujang teu terang? Nya naon, Pak? Apan Pak Basur teh di tempat eta teh boga lapak. Ke lapak naon ari Bapak? Ku teu ngarti wae. Apanan Pak Basur teh boga lapak dagang seblak di tempat eta teh. Nu bener, Pak. Bener Bapak mah. Terus apal tiba heula ngan pedah tara loba wangkong we ka batur. Terus ari eta basona kumaha? Basa naon deui wae ieu teh. Anya pan Pak Basur teh katalah baso herang. Ngaran Pak Basur teh katelahna teh si baso herang. Tapi baheula eta mah keur meujeuhna mahna teh kahot. Saacan kapepet seblak diletot Mang Mamat asup laki. Cik Pak bade tumaros deui ari ayeuna perusahaan baso herang kumaha? Nya eta sepi ayeuna mah teu jiga baheula. Matak manehnana boga lapak seblak ge. Aduh. Jadi syarat anu dilakonan ku Jujun kudu ngalaksanakeun amanah teh bohong atunya. Disebut bohong henteu. Menurut kepercayaan eta mah. Soalna pas basona sepi, Pak Basur teh stres. Kumaha carana manehnana dagang sangkan boga duit. Nya eta ngalakonan seblak anu intina ngadaharan baso eta bakat tingku keuheul. Teu kagok sakabeh tukang baso. Teu parayu. Terus pinah kana seblak kabeh. Saha jelema anu pernah guguru ka Pak Basur ujung-ujungna bakal jadi tukang seblak. Pantesan urang pas ngalakonan syarat eta aya nu ngomong seblak-seblakan. Sing horeng ngahaja we, meh datang bisikan seblak. Bedul teh ditipu. Tapi heueuh oge jol hayang dagang seblak. Si bapak ieu bener oge ngobrolna. Gusti. Jun, seblak ceker semayan leunas ya Jun. Seblak. Astagfirullahaladzim, nepi kakot ka bawah ngimpi.